nu saha ieu nu saha? Ya anu urang atuh abah teh model. Ieu teh kon maneh? Heueuh. Wah, ku aing rek di ala jiga aya nu ngalaan ning sahanya. Deuleu heula ku aing ah. Woi. Aduh, geuning abah teh make di alaan suruh teh abah kurang kita rada tunggu teh. Astagfirullahaladzim, ya teh kakek geus bebas ari di kebon kieu mah suruh mah saha wae nu ngala kakek. Ya teh kamari ge kurang can di alaan abah dihajar cina rada tunggu heula. Ieu teh anu saha ieu nu Ya saha? anu urang atuh abah teh model. Ieu teh kon maneh? Heueuh. Ah, panjang kon maneh ieu teh. Asa aing mah kebon maneh mah nu Urang batur. abah pan menang meuli teh harita teh menang meuli teh kebon eueuh ieu teh. Jengjengna teh kamari teh ditebangkeun acina teu usul acin teh eta suruhna. Astagfirullahaladzim. Aku anan kakek. Abah heuh make aku anan banyak jalan kabeh oge ieu mah. Aku mah ka abah make teh nyaho teh urang sih ieu teh tanah ieu teh model teh ieu teh ulah ka di alam geus beak pernah di tu mula ti kamarinya. Memang eta ti kamari urang ti ditu ngalah tepi ka dieu Kakek kakek. pembelaan deui mah aing teh kabagean atuh kieu mah teu model teh suruhna. Aduh man kalau di alat si kakek Ulah, bener pengerti kakek. Ya teh geus hak batur lah mencaritakeun mah geus dibeli ku batur. Dibeli Jadi ya teh lain hak maneh hak adu saha wae nu ngala kakek. Tadi diwakeun suruhna abah di alaan heueuh keur bae nyae teh suruh mah keur maneh cek nu meulina teh. Di mana mah teh kitu kakek lah. Kok bae teuing tah. Tah ieu kakek tah. Karena nu geus aing tah. Karena nu geus aing ku paenya akan bencian tah. Aing mantap geus lah. Tuh segala ulah ya bae. Lain hak maneh hak anu nuaran ya mah. Saha wae nu ngala kakek geus lah. Ngantok aing geus lah ku pae hakan sia lah. Nya si Aki eta mah bingung aya geureuh-geureuh teh hayang ieu mah geus menang ngalaan bawa we ka hayang urang teh ulah laki tu abah bawa ieu mah bawa nu ieu mah geus menang ngalaan mah banu ieu pan ngaran lagi dia ge abah mah sok katutuluyan ari geus ngadat kitu teh ieu bawa buru ka dia aduh ampun aing aki-aki teh ieu mah da menang manehanan hak manehanan sabaraha teuing da geus dituntukan ka hayang teh bawa lain gede adat wae urang mah sok ieu tau ieu geus ulah ka dia laan ieu panjaram teh kitu abah mah teu peuti bener ya ampun teh bawa ieu mah. Lebok aku siap kabeh aing mantok dan geus mantok aing lah. Kuat aing lah. Ulah ieu mah anu gede ulah. Sok da aku siap beneran aya nu ngaladaun jengjeng keur disimso. Ka beneran kana tanah urang ngagubragna teh. Daunna mising diulah-ulah we kudu gablegna. Ku aing rek diala da kana tanah aing teu mikir itu balagug jelema teh. Pan ngagubragna ka dieu atuh cing gableg cendok ka ditukeun atuh pan ieu mah jadi ka dieu ning dahan-dahanan rek ku aing rek dibeakeun ngamak rek moal aing kajian teuing pasea aing mah terus terang we. Astagfirullahaladzim ieu barang tuar tangka jengjeng teu gableg pikiran ieu mah kana tanah aing atuh ka dieu tuh alpukat tu aing dinyaah-nyaah eta katinggang deui aduh aing mah ampun ya teh saha nu bagug jelema teh eangan ku aing sia gara sae teh woi Ainon euy. Ainon. woi yo Ainon ke? aya naon ieu nu nuar kai tangkai maneh Oh, urang ainon kitu. kabeh jeung ka ditu Heeh. ai tuar-tuaran si gableg pikiran tukang tanah aing tuh alpukat ketinggang tuh Mana eta teu naon alpukat Tanah mah? naon tuh karena tanah aing babayatan sia gusuran ka aing lamun tadi gusuran rasakeun ku aing sia. Beak Alah, ka kaina bangsa teh. kitu gua ke gari mun naon Oh, tinggal beneran. pikiran atuh mana keruntuh teh atuh ka ditu make tamang di talian batur oge sok dibaretot sia teh. Udah maklum urang kesun ieu euy Allah baturna sorangan. Make sorangan-sorangan ngajak batur atuh nitah nu gawe aing gablek teh mah. Alah, atuh kang atuh balik kitu ku saeutik Pokona aing teh hayang naho sia beresan kana tanah aing gusuran anu ka tanah aing lamun teu sarasakeun ku aing beak tangka kaina ge ku aing. Ai bade Ya rasakeun ku aing mah sia. Abah mun beresan. Jalan mata di bahasa kitu ku oge. Wayana sak mung meresan mah anu kana tanah aing ku aing dibeakeun sia ulah make hayang sia mah ku aing digadag ayeuna keneh oge. Teu baleg sia. Atuh ke ulah, aduh eta mah ulah. Kumaha anu lain gue. Anu gede eta mah ulah. Sia naon sia? Ceug teuing, Hei. balik teuing. Ieu mah anu gede mah ulah ieu mah anu gede mah ulah. Sok da aku sia ka ulah mah pangu. Ulah. Pinahkeun. Ulah. Sok pinahkeun. Ulah. Ai ulah mah sia pinahkeun. Ulah. Pinahkeun sia. Teu balik ai di begadag ku aing ulah sia mah tapi bedagongna batu itu beresaneun tuh. Cagay hagwae tah anu gede mah ulah anu leutik wae sok. Lain haga beresan. Bawa. Beresan. Bawa. Teu balik sia. Beresan sia. Goblok jelema teh hirupna teh kitu hayang menang serangan we cing mikir eta tanah aing ladag sok aing jadi caangan
Cuman di bahasa kedua ku angkat di beresan. Dasar gobloknya jelema teh.